Benar si Sarbini teh maot. Si Sarbini tukang ojek. Heeh. Bener, minggu kamari teh maot ngadadak teh diparekoskeun ku batur. Diparekoskeun kumaha? Apa si Sarbini teh keur ngojeknya. Heeh. Pasti mah resep teh make jaket kulit. Heeh. Lantaran hujan ngarincik juga ayeuna. Maksudna supaya angin langsung kan awak. Si jaket putih dia balikeun, sletingna dikeun belah tukang. Belah tukang sleting. Tongna dikaharepkeun. Usum hujan model kieu ngarincik buat jalan mudun, penumpang dua atuh di dieu teh sorot sak. Kudu jamu. Wah, ngagolera tuh. Digemrong ku tatangga dina. Tuan. Narulungan Wah, di dinya. Kan di tempat meureun sirahna teh balik. Oh, ieu sirahna meureun dibalikeun. Retak dibalikeun. Jelema diparekoskeun jelema. Cager ujung-ujung diparekoskeun pada jaketna. Dibalikeun jaket. Perkara mau bisa ngadadak model kitu. Heeh, ari kitu teh mah mode si Ceumai munahnya apa? Meureun lumayan maneh. Eta kamari burit jeung pamajikan urang ngawangkon di mah datang ada ulin manehna ada tatangga atuh ngobrol nika uplak pisan ari ningang isu Mautnya. teu urang liwat aya keur nyadik sih